rokok beak aing can si Pian ke mana sih aing nangan si Pian ti tadi teh amprok-amprok siki salak siki tangkil mitoha galak kudu dibedil dungka komeng naon-naon juga urek detik wae aing buguna yang nungguan sia ya di dieu korek datang pangulikeun rokok sebanyak setengah je mana dia duit aja Mang Komeng bener henteu si temi rokok teh meni kuat setengah meni kuat ngirit tapi lumayan bolanganna kebakene bodoh si Pian meuli udud teh kuat lila-lila teuing ka pasar nyawa nganjang heula ieu budak da aing geus hayang udud ieu geus nek beak ieu udud can datangana wae iya Mang tah geuning panjang untunas ya geuning sia meuli rokok teh satengah kieu pan Mang Komeng teh ini tenaga setengah ye maksud aing teh lain setengah kieu setengah bungkus pan ini tenaga yang beli rokok setengah Mang Komeng maksud aing teh lain setengah batang kos kieu setengah bungkus kanan itu teh nu jelas ye goblok bocil Saya rapikan. Ayo, buru. Sore manten. Sok kela capek. Capek iya manten, penting manten. Oke, kedeng. Pernah mana? Cicing. Beneran ya suluh. Loba ya. Aing mesen ya nu eta sorabi. Tah ka bener Mang Komeng. Cenah ngomong mah Bapak ndek ngajual solo. Ye barata? Iya kontan cenah teh urang dianjuk. Hargana 100.000. Ragu 100.000 Mang sulu sakieu. Mang Komeng sakieu neangan lila, neangan hese. 50.000 we. Ulaheun Mang Komeng kudu 100 cenah. Aing mah bisa diajak kompromi ya si Pian. Bawa mana wah? Tapi bisa dijual? Bisa tadi. Yang main meuli jual weh cenah. Beuli geus ku aing 100 tanya. Bener pisan aing keur butuh eta. Kayu teh jeung eta tukang sorabi. Yo. Nanya Mang Komeng. Kada teh zona bawa. Wah nya cengeng nih naon nih roda teh aya talina mantep mantep kan kieu mah Ai sia ieu. Sulu aing rek bawa ka mana, Komeng? Ye nya urang mah geus meuli tadi si Pian duitna. Aing udah teu ngajual sulu ieu pokok aing rek dipake ieu jeung nyangu. Bodoh duitna geus urang ka anak amang. Kajennya cek bapak ge 100 ulah ditawar cenah. Teu nawar 100 urang mah rek bawa da geus duitna geus. Nyata mah urusan si Pian. Makanya itu aing menang. Embung urang mah rek dibawa da baru pesenan urang ieu. Menang aing ngumpulkeun ke berarti musim hujan. Embung urang mah pesanan geus ulah. Nya ulah dibawa anu aing mah. Nya duitnya balikeun deui atuh. Nyaman cokot ka si Pian. Nya hese budak geus pake jajan geus urang rek dibawa ini ya. Disuruh aing mah. Cenah teh tong dibawa. Embung rek dibawa. Kretekna itu dan di dieu jeung kretek nongkok. Ngomong ndek ka bengkel, mulai di dieu. Sia manggih wae dihan aing di mana ge. Si keurnaon si dieu kitu. Pada dibejakeun ka Mamang, ngangen ta duit. Duit. Emang. Setong loba omong anu sia. Jakeun ka amprok jeung aing ya. Tah, masuk kita. Jiru. Duit loba kena menan meakunan. Di pada mah bieu.
Komeng, ya si utun, mulai baso. Naon urusan aja urang, Cok. Bukan duit itu Mang Komeng, ya si utun hayang mambaso. Waduh di mana urang? Nya aya sih ya. 5.000 we. Moal mahnya atuh Mang Komeng sakieu mah, tambahan deh atuh. Ih aing mais henteu meuleuh henteu ngasahan henteu aing kan katempuhan ngajajanana tah atuh 5.000. Deui Mang Komeng. Ih waduh ya. Geus. Geus kira mangkat teh ka ditu Cok ah. Aing ngasahan henteu, mais henteu meuleuh henteu katempuhan sugan rek ngabaso teh. Sa RT eun salembur sugan. Teuing aing mah. Kunaon jelema teh kuat ada ulah lakina kitu rareuneuh teh ka aing di ka aing deui. Naon mah Jang? Labuh Mang. Labuh. Ayo tuh urang berobat ke klinik. Moal emang nuhun ku ngarek matahna. Naon atahna? Jakeun beli obat, duit. Aing ketempuhan deui wae aing ya. Dia mah moal. Mamanya tuh Mang sakieu mah. Aduh aing mah. Coplok deui wae duit aing. Yo mah meureun. Nah. Dia karek mah Mang. Nunya Mang. Heeh, ya. Aing ketempuhan wae tadi nu reuneuh. Ayeuna budak ingkrut. Sugan areuh bapana kamarana bapana teu tanggung jawab pisan nyieun mah nyieun wae ka budak. Tapi teu tanggung jawab. Ketempuhan di ketempuhan deui aing mah. Babaringan neangan duit teh. Ayeuna mah ti mangabobodo Mang Komeng, lumayan satore mau kesukaan. Kumaha pian? Hasil teh. Hasil. Terus gimana Pak? Aing nangan warung ya. Nah, harus penting masih ya. Warung di dinya Mana? eta. Nah Pak, dia warung teh Dian. Ayo. Bener ah. Yeh, bejaan. Iya wae ngomong teh. Ieu mah dagangan. Kan loba jajanan Pak. Seubeuh. Tapi sih mah bisa wae. Tah, aya nu boga nanyan. Wah, pesan deui ya Indomie. Sabar hiji. Ya, 3 dus mah jeung jualan deui, Wak. Oh, siap itu oke, harganya dikurangan lah. Bisa dikurangan. Siap we, bisa delivery di ongko. Ayo, aya naon-naon di Wak? Nya aya aku bisa minum goreng, rebus. Dikecer bisa dikecer ya. Dikecer siap, dikecer ge. Ayo di mana? Ieu na alamatna. Iya di Kampung Jaringau, Desa Peringkasap, Kecamatan Pabuaran. Harga glosir gitu ah. Glosir, siap, glosir. Kan mau duitnya setengah yo, Wak. Kumaha lo ngajuk, Wak? Teu naon setengah ge asal ke isuk-isuk dibayar.